Masya Allah boga hate tapi teu dipahamkeun karena bener boga mata teu didelekeun karena kekawasaan Allah boga ceuli teu didenyekeun karena ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aing teh nyaho di mana mah ngan pokona mah Allah bae eta geus hebat teh kitu. Naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu siang gobong bacok siap wae hebat eta jelema ngomong siap wae calana awas ya Allah sia lagi lumpat urang sia lumpat po aing nya pangeran jeung nena dalil lah hulu aing bage dalil hebat ngomong deui sia jeung aing ge can nyaho ka Allah jawara diajak ngomong mah beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji jeung tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia wae Allah meureunna hayakeun atuh kaki uci na ge nyahoeun beres tah eta bener eta jelema teh kos kitu enggeus bahasa-asa nah hari ieu gagah aya di nyana sugih aya di nyana pinter aya di nyana nyaritakeun politik pangbisana perekonomian pangjalana budaya nyana yahoeun hartana lain miliar tapi triliunan nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena teu percaya ka Allah hatena teu didelekeun henteu dibukakeun kana bener ceulina teu didegekeun kana bener kana ayat-ayat Allah matana kitu keneh ulaika kal an'am eta teh adik kakak jeung kebo bule beres geus mun aya si Tegwan mana kakak lu tanya ke orang tanya Ahok mana kakak lu emang di mana kakak saya nggak punya kakak punya kapan lu tahu dalam Al-Quran ada kakak Ahok ada siapa kebo bule katanya ulaika kal an'am lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye dibahasakeun ku Gusti Allah ulaika kal an'am kafir-kafir teh percis kos kebo kos sapi kos raja kaya kos hewan ternak dina pada naon ieu fi adabil fiki wal basar wal istima tidak teu paham teu leuleuh jeung teu ngadenge balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi nah emang kebo mah diciptakeun teh nya nama onteu boga akal nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha kebo mah di mana-mana aya dahareun nya mah atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur nyawa nya kana mangpaat di madarat ketika aya seuneu nya lompat kebo sapi hujan lompat nya aya hujan bae aya banjir lompat nya aya banjir bae aya seuneu lompat nya ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum adon eta kafir teh neraka tapi teu lompat tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu ki haji kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba tolol teh coba ieu pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka balhum adon lamun aya pemerintah kemudian korupsi lurah korupsi camat korupsi bupati korupsi rendengkeun jeung kebo plen
sia balhum adol sia teh leuwih bahaya kebo maling daunna doang jelema mah dicabut kabeh maling kebo mah maling dander ngan daunna doang kerep datang bupati dicabut kabeh di meteran kuliahna kabeh set kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh parang sana tuh datang gubernur leuwih jahat teh datang menteri leuwih jahat teh nu jahat nun teh menteri balhum adol teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar beak kabeh balhum adol eta deuleu kumane tuh kuari set kadieu beak kabeh nang hasil saha eta balhum adol kebo mah paling ge daunna doang ge geus dihus-hus kakara ge karu hus anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol bo ieu dangdut beak coba cabut si tolol teh coba dibawa ku ya anak jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder bener daunan ku kebo tolol cak kebo ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu belum habak tololan kebo ta tololan jana ka kebo ga tolol jana kugo kebo ge yang serikan kebo sia wewean goblok sia wewean cepen sih ngalalewe kai kan teu ngomong bae ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok atuh sana jadi masjid ge goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu non jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat nele wai sia wayan ganeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia tak kenceleng dibawa ke mana DKM maling kenceleng duit masjid tolol teh coba ngomongna bangeran dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadaon sodako engke mah geus payah teu bisa beres datang ada plak eueuh jelema buka tolol teh eta balhum adol eta rendengkeun jeung eneng tuh ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretodaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana puruk-puruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta celi urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab.